Mak, alhamdulillah si aweng teh sadar geuning enak mah ka emaknya ah. Ieu aya sangu pamere di daang aing mah lapar. Tapi lamun ieu di daang ku uing kabeh, ai emah jeung teh jenong karunya aing mah. Kumahanya? Nah, atuh ieu we rek dibagi-bagi ayeuna mah karunya aing emah jeung teh jenong. Ejakan ah. Teh kemana? Gawe teh mah. Apan can daang heula. Tapi dagon heula mah karunya eueuh deui. Teh hayo. Saeutik sanguna geweng kopaya atuh keur maneh we jeung emak teh mangke we di ditu di pagawean yangan heula. Bae lah tiluaneun we emanya teh teu daang. Nganungan lama sakedeung. Keur emak we lah jeung maneh kenai. Antong kitu kajeunteng ieu we Tong tiluan. kewe atuh dagoan heula emak. Heeh. Kunaon ranya? Alhamdulillahirobbilalamin gawe teh geus menang obat, meuli obat kitu kieu rek lapar ya ka barudak Tugane nyararangu. Teh geus lapar. Assalamualaikum. Har eta mah teh. Salam. Keur naon dah? Can idit mana gawe nya nong? Kan kita dagoan emak. Ieu kunaon? Ieu barang jeung emak sanggup pamere. Itu sanggup ti saha weng tadi tetangga ti saha weng pamere ti saha? Didinya ti Haji Erni geuninganan. Oh. Bager nage jeung ieu. Opae darang mama makar Ayo emak bareng. Alhamdulillah si aweng dasar gua apa? Masing cagernya. Amin. Tuh madaang buru. Aweng moalnya. Moal tepay jang mah nya teh nya. Kop. Enggak tuh eng. Mak, alhamdulillah si aweng teh sadar geuning enak mah ka emaknya ah. Alhamdulillah Ya boga rezeki saeutik. Nikahkeun heueuh mahena teh jadi ngadahar jeung urang keur emak. Cenah syukur alhamdulillah. Mak. Kan bae berkat. Kieu geuning mah karasana jadi jelema teu boga ge hayang dahar teh ti kepamer heula ti batur mah. Sabar. Kan bae da mama ridho upayakeun anak dua teh komo maneh ayeuna gawe mesin cager ka itu ka dieu maneh. Ya Allah, hayang teh si aweng teh nuluy bager ka emak nya ah ka emak eling.